beres ibadah ka Gusti Allah lamun jerona teu dibersihan salat sesuai jeung syariat yakni nu diatur ku fikih eta salat moal beres lamun jerona teu diberesan jerona abeh salatna ulah hayang kalem ku jelema abeh salatna ulah ngarasa hebat sorangan geus bae atuh ku ari mah dilillahi ta'ala keun ka Gusti Allah zahir jeung batin bagus. Billahi minasyaitonir rajim. Mantap cek Gusti Allah Al-Qur'an anjeun Muhammad ingat anjeun Muhammad kana hiji sejarah. Inna taqnal jabala waqtuna kaulan nu agung ngangkatkeun ngaluhurkeun kana gunung rafa'nahu min asli dicabut ku Gusti Allah gunung fauqahum diangkat ka luhureun umat Bani Israil nu buang kawarah lantaran manehanana inkar kana kitab Taurat nuturkeun aturan-aturan syariat kitab Taurat dititahayu cakang yang Nabi Musa embungeun nya nama dibere warning ku Kangjeng Nabi Musa awas bakal kena siksa tetep bae terus bae kejadian gunung diangkat ku Gusti Allah dikaluhur-hulukeun nyana Masya Allah toh cakang yang Nabi Musa sing hades ya gunung diangkat ku Gusti Allah ka'annahu zullatun seakan-akan gunung teh diluhureun huluna kos mega bae diluhur nyahoan ieu gunung diluhur teh ka'annahu zullatun wa zallu nyana boga keyakinan annahu waqi'um asana ieu mah ragak aing disiksa ku gunung wabeh Yahudi teh neuleuh ka luhur ku sieun-sieunna gunung diangkat ka luhur terus seakan-akan niungan nyana okos mega kumaha eta Yahudi sarujud kabeh brak sieun ngan sujudna make palipisan kenca bek maksudna naon nu ieu neuleuh ka luhur cak jana ragag moal tolol teh coba sakitu gunung geus di luhur tololnya teh goblok mantap ku ari Yahudi mah gitu mun sujudna gitu Yahudi di Israel tek kenca jana tek kenca jana ieu neuleuh ka luhur Yahudi kuari kitu bae kuari ge Masya Allah kari eta kabangkawarahan teh datang ka dinya tah kabangkawarahan teh datang ka dinya nya boga keyakinan bahwa gunung teh bakal ragag kajana nimpah nyana nyaona ti mana biwa'dillah iyahu janji Allah ka marenahanana biukuhi ilam yaqbalu ahkamat Taurat bakal ditibakan gunung kajana lamun teu narima kana undang-undang kitab Taurat Masya Allah nyana ge nyahoeun jati Kangjeng Nabi Musa cak Kangjeng Nabi Musa lamun sia lamun maneh lamun aranjeun henteu kitu naon ngalaksanakeun aturan-aturan kitab Taurat bakalna ditimbah sia ku gunung diangkat nyana kaget bek sujud ngan palipisan kenca doang nu katu deuleu ragag moal mana teh mun ragagnya pae tapi tetep bae tah Kangjeng Nabi teh dibere ku Gusti Allah inget Muhammad Yahudi mah kos kitu nu baheula kunaon si eta nu bantak nyana henteu narima kana kitab Taurat wa kanu abawa lisiqliha ku berat galaksanakeun kitab Taurat teh kudu salat kudu zakat kudu puasa tah kuari ge sarua ketika Kangjeng Nabi dibere Al-Qur'anul Karim haju didakwahkeun ku Kangjeng Nabi geus kajeun di zaman Kangjeng Nabi kuari di zaman urang ieu Quran didakwahkeun tet cak Quran salat siap nonton TV bae magrib nonton TV isya nonton TV ya Allah ya Rabbi jak kitu-kitu keneh awas ya cak Allah gunung ku aing sia diangkat sia ku aing minimal dibetuskeun ku aing sia gunung kena batuk boro-boro gunung aki-aki ge urang batuk kaganggu ku aki-aki
teu eureun-eureun eta kobo gunung batuk galunggung batuk ribuan jelema nalangsa Gunung Merapi batuk ribuan jelema nalangsa Gunung Krakatau lain batuk deui tama tsunami jutaan manusia bahkan misah antara Pulau Jawa jeung Sumatera Gunung Krakatau batuk na gunung mah kos kitu batuk aki-aki mah paling nya nama kapacirit aki-aki dan kapacirit aduh diharap di luar lu geus puguh di irung diceuli kapacirit deui bodai deui kapacirit teh sok bodak ieu teh lain kapacirit teh kiai aya kapacirit leutik eta mah gede sagedak ieu ngising batu ngaranna lah tuh eta batuk tah ieu si ade kuari ditita salat api lain ditita ngazakat geus hareunteu nu sararugi mah ngazakat nya henteu jalamun ngazakat mah kadengekeun walaupun hiji dua mah aya anu ngazakat tapi di pasar kemis bae anu nisab zakat harta loba kadenge kurang ngazakat nya henteu tinggal ditungguan bae ke sia katipah gunung sia ka jeung kukuman je parangsana kumaha meureunana tuh tita munggah haji rata-rata munggah haji mah hampir daraekeun tinggal hiji dua doang numbung zakat mah berat jasa puasa ge aya lah daraekeun tapi kapan hiji dua mah aya teu puasa asal diharap penjelema bae bakos nu leuleuseun biasa padahal mah ka imam ngaran goreng sangu eta aya teh di pasar kemis kula ge nyaho jelemana kang ngaran-ngaranna nyaho kula aya sabaraha cenah ge aya hiji dua belah ditu tilu diterep aya terus waru aya itu di pondok aya terus aya ya sekitar bangsa nu nyaho kula mah 10 lah nah nyaho wae gararaga jelemana mah tapi eta teu puasa asal datang bae ka imah masyaallah dahar biasa ngarokok biasa di kamarnya na tersiksa nya ngarokok mah ngarokok ngan di kamar ya Allah ya Rabbi tah eta titah nuturkeun Al-Qur'an berat jasa tarolah heula pelbah eta mah hampir-hampir ngalaksanakeun tapi ketika ieu titah ulah nyokot duit bang hampir kabeh titah ulah ngridit hampir kabeh hayu ndek kumaha coba titah ulah WhatsApp-an hayu coba hayu tiga ulah pacebukan nah coba pacebuk ieu salah maca lah kumaha aing bae pokona heula ndek kumaha coba ieu lalakon masyaallah urang teh neuleuan dina Facebookan dina naon kitu ngaranna internet eta teh anu benerna mah hiji dua bau 100 nu teu benerna anu benerna mah diangsong-angsongkeun ka urang tah anu tah informasi tah giliran teu benerna sorangan bae nya kieu digerokeun ge geus teu daekeun kieu ngaji keur naon ngaji engke maling deui kieu eta lain nu edan sih naon eta mun kitu ngorakeun geus kolot nu edan eta orangan bae kieu nyana neuleuh beusi jelema kieu eta HP mantak naon tah HP bantingkeun jang naon kos kitu maning maca sholawat ka Kangjeng Nabi endahan kos kituan naonan coba eta tah tapi teu dibukakeun hijab mah tetep hese bae awas cek Gusti Allah sia dek dagang nyokot duit bank keneh bae butuh kendaraan masih kena ngridit kena bae pan ku aing diribakeun sia awas sia ku aing gunung diangkat ku aing sia hayo sarua kunaon eta nya ngarasa berat kana undang-undang Al-Qur'anul Karim cak nya ngarasa berat padahal mah urang diciptakeun ku Allah ti eueuh ka aya ku ari geus aya bakal paeh eueuh deui ge bakal hudang deui rasakeun ku sia sakedeung urang hirup di alam dunia mantak naon lemah jasa ka Gusti Allah cara para rasul para nabi geus puguh para rasul para nabi para wali nu angkat nu mantak diangkat jadi wali ge eta teh lemah jasanya na ka Gusti Allah nu di aku
mimiti kuarinya nate melalui asma jeung sifatna berarti takwa ka Gusti Allah imtisalul awamir wa tinabun nawahi geus beres eta dilakonan kunyana sesuai jeung aturan syariat moal beres ieu ibadah ka Gusti Allah lamun jerona teu dibersihan salat sesuai jeung syariat yakni nu diatur ku fikih eta salat moal beres lamun jerona teu diberesan beresan jerona abeh salatna ulah hayang kalem ku jelema abeh salatna ulah ngarasa hebat sorangan geus bae atuh ku ari mah dilillahi ta'ala keun ka Gusti Allah zahir jeung batin bagus. Urang kuari puasa turapi puasana sesuai jeung aturan syariat yana fikih nu diatur ku Kangjeng Nabi dikitabkeun ku para ulama urang bisa sesuai jeung aturanana ti mimiti fajar datang ka terbenam urang puasa bagus tapi lamun jerona teh dirapihan puasa urang hayang kalem ku mitoha ku tatangga jeung sajabana rapihan geura jerona abeh karena Allah zahiran wa batinan beuki naik urang kuari mah salat tahajud sesuai jeung aturanana lantaran salat tahajud teh bakal nyaangan jaga urang di kuburan datang ka akhirat sebab saja lemah anu sok udang ti peuting saat batur lelap HS urang hudang ke di kuburanana bakal caang lamun urang lila salatna caangna gede lamun urang sakedeung caangna sakedeung tah lamun 2 rakaat ngentit lumayan tapi aya nu kerek bae bawa tuh cempor-cempor acan tah eta kan tahajud cet tetapi ieu tahajud teh lamun ku urang geus dirapihan zahirna batinna teu dirapihan engke tahajudna yang kalem ku makhluk lamun aya jelema tahajud mun eueuh jelema tilok lamun aya babaturan urang di gigireunana tahajud teu make rakaat datang ka subuh tapi lamun eueuh jelema paling ge hudang kihes deui eta pan teu beres tahajud kos kitu tah aya kalem we ku jelema asal aya jelema bae takbirna ge embat Allah amun eueuh jelema Allahu Akbar nya mah kos kitu tah perbedaan antara aya jelema jeung eueuh jelema ria beresan geura batinna abeh tahajudna rapi bagus sesuai jeung instruksi Allah syariat jeung hakikat dihijikeun tah masyaallah syariat jeung thariqah dihijikeun bakal ngahakikat ya Allah ya Rabbi berat soteh lamun urang ku nafsu tapi lamun nafsu urang geus dieuweuhkeun di diri urang ampang mawa syariat ku ari ti eueuh ka aya nang Allah aya nu ngaturna Allah engke bakal maot nu ngamaotkeun Allah engke bakal dihudangkeun deui baas ngaranna dihudangkeun ku Gusti Allah digiring ka masyar nang Gusti Allah timbang amal urang teh bakal ka sorga atawa ka neraka nang Allah ngan urang dibere ikhtiar jang nyantelkeun ganjaran jeung siksaan nu bakal dilakonan ku urang jaga di yaumul kiamah sing ada ieu tah lamun urang inget ka dinya mah urang sadar sasadar-sadarna ku ari kurang ditanya diri urang ai sia ieu nu saha nu Allah kabeh lamun ditanya sia nangieun sa nangieun Allah eta mata sa mata bula terjadi tah maksud itu eta ceuli aing tah eta berarti ngaku ka mata ngaku ka ceuli encan jadi wali lamun wali kumaha eta mata sa Allah aju ku hari atas yang muriak nang Allah. Aju saya mal kamu tunggu ku Allah bae, ja sehat nang Allah, muriak nang Allah. Moal ka rumah sakit, moal yang makajin tah eta bener asli. Eta sia mata sia sama Allah. Barang gering di kamar sia ka rumah sakit, pancen anu Allah. Oh aing teu kuat. Balik deui berarti ka syariat. Tokos kitu tah sih hade. Salah atuh henteu ngan urang dina syariat berarti henteu dina hakikat. Tuh, ya Allah ya Rabbi. Terus so gerak terus. Begitu di aku bae ku wali mah tadi aku aja ieu mata nu Allah.
geus lamun ieu mah tan Allah deuk di ka Allah keun kumaha sesuai perintah Allah cak Allah kudu neuleuh Al-Qur'an ku aing dideuleukeun ka Al-Qur'an cak Allah ulah dideuleukeun kana awewe nu lain mah moal ku aing mah nurut jasa ka Allah lamun urang geus bener-bener nurut ka Allah hampa dagang lantaran butuh dahar jeung nginum sebab urang boga tanggung jawab pamajikan jeung anak sebab orang teh kudu mere dahar napakah ngaranna ka pamajikan jeung anak bahkan mere baju bahkan ngimahan geus atuh urang teh usaha kuari dagang dititah ku Gusti Allah dagangna nah kuari dagang teh dek ngalaksanakeun anjuran Allah sok geura menang ganjaran ketika dirina abdi bade dagang bade usaha sesuai jeung instruksi Gusti Allah anu disampaikan ku Kangjeng Rasulullah Muhammad abdi bade usaha kanggo nganapakahan pamajikan jeung anak tak deuk disesuaikan be jeung aturan Kangjeng Nabi tah ketika make nafsu njokotlah duit tibang eta nafsu ngaranna eta siksa eta siksa eta nafsu nu diinstruksikeun teh jang dahar nginum pake ngan sakadar sakitu teu kudu loba-loba tah mah geus diatur ku Gusti Allah ketika urang make hawa nafsu hayang meuli ieu hayang meuli itu hayang ngabangun ieu ngabangun itu eta hawa nafsu teu diparentah tah mah ku Gusti Allah kunaon make hawa nafsu eta lah nu bakal jadi siksa sing ada tah kos kikituanana di urang kuari teh dipasrahkeun jasa ka Gusti Allah nu mantak wali mangeunaheun salatna teh sebab pasrah ka Gusti Allah Allahu akbar zahirna maka piki sesuai jeung Fathul Muin batinna dipasrahkeun ka Gusti Allah lantaran ieu awak lain nu abdi nu Gusti haju ku Gusti teh dititah ruku titah sujud Gusti boro-boro titah ruku titah sujud ja lain nu abdi nu Gusti andai kata titah perang ge abdi mah daek bae Gusti sebab geus pasrah jasa ka Gusti Allah eta lamun urang geus pasrah ka Gusti Allah ja abdi teh nu Gusti aju engke daek teu daek ja abdi bakal dicokot teh ku Gusti atuh manian ku ari abdi nurut ka Gusti sapiraha titah ruku sapiraha titah sujud haju sapiraha titah maca Quran lah jang geus nia enan nginakeun jasa nu embungna urang nafsu urangna nu embung teh nafsu urang tah eta nafsu nu kudu diperangan ge aya limbah mah di pabrik siap golok perang nyawa taruhana siap bae nafsu eta kos kitu tah deres tah mah masih keneh kadeuleu bagus iya ye perebut nyawa taruhana kajen kumaha ge saruyut ti aing dicokot ku nyana goblok biasa aing ge aing mah syahid bobo sabilillah caknya lain sabilillah sabil saruyuti tah mah tak eta kapan hawa nafsu nu geus kitu ngaranna coba lamun urang sadar mah sarwiti sia dipaling ku batur ka kamalah geus mandingan daripada huru-hara mending dek neangan deui bae emangna dunia sedaun kelor aing dek neangan ka Lampung sugan aya nu model sia deui sia putih di Lampung loba nu putih ngan sia mah ieu kajen kumaha ge lantaran tatangga bagus akhlakna ngan aya di Lampung mah bejana bangun dek ngerekep bae teh kasalaki tapi aing kajen lanek neangan deui kajen sadar kan ngalesan lain milik aing meureunana tah geus aya suratan di Lauhil Mahfuzna bae masyaallah muri ka kulu urang ngadengeun ge ya Allah sadar teh tah hayang sadar model kos kitu hese jasa sadar geus lamun urang penting hudang dak neuleuh jam hiji ya Allah ya Rabbi Gusti ieu keur hees haju hudang nu ngahudangkeun kula saha lamun lain Gusti nu ngahudangkeun abdi ja abdi moal hudang jak kajen teuing di sejak-sejak ge hudang ai ku Gusti teu dihudangkeun mah henteu bae tapi abdi ieu hudang jam hiji meureun manan abdi hudang teh dihudangkeun aku Gusti cak pabaturanna teh lain nu ngomong lain ku Gusti tuh nu ngarobrol gandeng siapa kahudangkeun ku gandeng jageuninganan teh babaturan aing gandeng ge kerek gandeng ku gandeng na kerek eta mangan sakadar adat doa dihudangkeun ku Gusti Allah jam hiji alhamdulillah Gusti
nu ngahudangkeun abdi teh Gusti ieu awak abdi deuk dikagustikeun bae ku abdi pandian ku urang tiris tanya ku urang awak ai sia nu sa mu Allah ai cai mu Allah ai tiris nang Allah aja sia nu mun bersih ti ku sa ku Allah aja deuk ka mana ieu sia deuk ka Allah pan ka Allah kudu bersih heueuh haneut ka rasana bakal haneut ka rasana ta tiris teh nafsu tiris teh sarua jeung udang-hudang udah begitu hudang enggak keneh ka subuh nafsu tadi mun dipandian tiris eta tiris teh nafsu tapi lamun tanya awak hei awak sia nu sa nu Allah ari ieu cai nu Allah ai rasa tiis nang Allah aja sia ku tiis ieu kan jadi bersih bener deuk ka sia deuk ka Allah pan ka Allah mah kudu bersih heeh ngeunaheun ge sia seger bakal seger di ka Allah kan kabeh ngeunah tuh mulai Allahu Akbar nang sata nang saha nang saha ngangkatkeun nang Allah lamun ngarasa nang urang lamun ngarasa nang urang capek bakalna tapi kan ku Allah ieu mah digerakkeun abdi nangtung ku Allah ieu mah ku Allah abdi mah segala rupana ge wuduna segala rupa ku nangtungna ge nang Gusti meureun manan kieu ge abdi mah deuk dikasorgakeun meureun ku Gusti gitu kan boga kayakinan abdi teh deuk dikasorgakeun Gusti lah lamun kira-kira ku ari ka sorga mah paehan we abdi Gusti mulai mantap paeh gitu kan mantap paeh geus abdi mung geus senang jasa Gusti masyaallah asa jeung Gusti bae masyaallah nikmat jas kira-kira abdi bakal ka sorga mah ku ari maningan ayeuna bae cabutlah diisukeun deui mah abdi loba gangguan Gusti ku ari mah gangguan jasa keur ieu mah tiis teh tiis ku ari mah sasada digigir di sisi digigir sasada ieu jurig balulu kayak kedeng-kedeng tong teng teng HP sasada mangga nanti totak itu HP kayak kedeng di TV kayak kedeng di isukan di tatangga ih suara-suara teh ambal ya Gusti abdi mah ngadenge nu kos kitu teh aing mah mendingan salametkeun we Gusti tah wali mah kos kitu aya deui nu ngadoa ka Gusti teh salat-salat acan tah mah Gusti abdi mah mendingan paehan memang kurang gitu kredit gagedean bae Gusti daripada abdi dibui mendingan dipaehan bae lah mun abdi teh dipaehan bae abdi udah bunuh diri teu tolol teh coba menta paehna akur ngan nu ieu mah motifna bener pasrah ka Allah nu ieu mah tah eta tadi bumbung dibui beda hampang ka Allah ngeunaheun nah kuari kieu maksudna ieu nu ngeunaheun ibadah nyahoan kanu itu can ngeunaheun nyahoan can ngeunaheun sebabnya na rasa ngeunahna aya di nyana kanu can ngeunaheun teh bakal nyahoan lain kos kitu nu geus ngeunaheun mah okos penyakit jantung jeung jantung nyahoan jantung ajan kuku nyahoan aing jantung kos kitu sarua ring 2 aing meliringna di mana tadi jadi eta teh di material ring jantung meuli di material ai sia kumaha meureunna di sordel segala tah mah ha sarua ieu ge sarua ieu jelema teh geus nyaho ka ngeunah salat bakal nyahoeun kajentingnya na ngeuneunahanan ge kadeuleuna bong udang-udang coba ayeun teh manteu bae nyahoeun si itu mah teu nyahoeun ka ieu mah nyahoeun masyaallah sebab naon wali mah kan dibere ilmu laduni kok bisa kos gitu sih kieu masalahna di jero hate teh eueuhna naon iwal ti Gusti Allah cahaya Allah Allahu nurus samawati wal ard ieu keur carita gemblangna berarti ketika urang ibadah ka Allah mantap bercahaya urang sebab Allah nu mere cahaya jadi teng hate teh masyaallah urang teh hirup di jero cahaya nah lamun urang geus aya di jero cahaya engke ku Allah bakal dibere naon nu dibutuhkeun ku urang datang ka nyahoeun itu kitu masyaallah lamun wali nyahoeun lamun Syekh Nawawi nyahoeun bahwa ieu salah lantaran kadeuleu Baitullahna eta ilmu laduni ngaranna lamun Mbah Bolong nu urang mun zara ka Ampel disebut Mbah Bolong kunaon eta lantaran ieu masjid kurang ngiblat henteu percayaeun jelema sekitar eta dibolongan kan kunyana mimbarna di deuleu tuh Baitullah mata telah bae Mbah Bolong kunaon eta padahal teu kudu dibolongan kitu teu kudu eta mah jang supaya batur ngararintip coba intip jaheuh padahal teu kudu kitu kunyana mah tuh Baitullah kurang ieu eta kunaon laduni lamun Ki Khalil Bangkalan nyahueun
nunjukkeun ka kiaina keur salat berdi jero hatena aya sanguan di jero hatena sangu mantak nya seserian keur salat magrib bandeng serina carekan gulang seserian begitu di sidang atuh kula teu seuri kumaha cek jana jadi jero hate kiai teh pan aya sanguan isinkan kiaina isinkan mama pugu ieu lapar hayang dahar kan nya ilmu laduni ngaranna lamun enggeus urang ka Allah bakal kanyahoan ngan moal loba omong wali Allah mah nyumputkeun kajen ting disebut teu nyaho daripada disebut nyaho ngan nyana nyaho nyambung wali Allah jeung wali Allah bakal nyambung kajen teuing tatangga kajen teuing tatangga ari lain nyaho bae kajen teuing jauh nu ieu di Jawa Timur nu Jawa Tengah nu ieu di Malaysia nyambung nyaho sinar jeung sinarna bakal ngahiji sebab Allah na eta-eta keneh seakan-akan Allah ngabejaan sebab urang aya di sinar Allah itu aya di sinar Allah nu di sinar Allah jeung nu di sinar Allah bakal nyambung nu aya di Suriah nu aya di Yaman anu aya di Baghdad kabeh teu nyarambung nyaho ka ambe wali Allah nu aya di Serang nu aya di Pandeglang ka ambe sebab naon itu aya di sinar Allah urang aya di sinar misalna ieu wali ieu di sinar Allah ngahiji di sinar Allah nyahoeun kajen teh nya hees bae kajen teh nya macul bae nyaho wali kajen kukumaha ge sebab nyaho nu panyakit jantung jeung panyakit jantung ngobrolna ring malulu panyakit lambung jeung panyakit lambung ngobrolna ieu teu rab malulu panyakit Krisno jeung panyakit Trisno sarua bae eta teh nya nyaritakeun I love you malulu ieu sarua mangsana teh di Bitung aya di Cisoka aya eta nyaritakeun bae aing meunang we waduh jangkrik muda di sekarang gue ya ada jauh eta ngobrol karena itu bae PNS jeung PNS selantaran aya di dinya sarua di lembah eta bakal akur guru jeung guru akur bae ya intel jeung intel atuh nyaho nya ge intel jeung intel aya kode-kodeuna sarua bae puajan teh di tengah-tengah riungan manusia loba ribuan intel datang itu intel nyana pada ngamankeun intel polisi intel abris sarua bae intelijen jeung intelijen ulah-ulah dalam negeri jeung luar negeri bakal nyahoeun nah nu sok moto teh naon kadang-kadang wartawan dosi mah nyaho bae anu kos kitu mah bangsana meureun sia tah wartawan jeung wartawan sarua bae di peperangan palang merah jeung palang merah nyahoeun nyana teh pengamanan dalam peperangan nyahoeun ieu medis dan lain sebagainya santri jeung santri kajahoan bae kajon teuing kumaha ge urang di kota ieu di kota sarua bae urang make samping itu mah make calana kanyahoan santri sia kajen kumaha ge leuh kajen kumaha santri kanyahoan bae sia kanyahoan bae lah kajen kumaha PKS kunaon hideung na ngagedor-gedorkeun kanyahoan santri asli jeung PKS santri hideung tarangna PKS hideung kukuda mah ketebak bae ieu santri asli ieu PKS kanyahoan tina naon leumpang tina leumpang lagi geus kajahoan santri asli mah di tengah-tengah jelema hampura punten di kota ge punten bangun minggir bae aya adab tapi PKS nabrak los beda ya tuh kajahoan we nah ieu keur carita wali jeung wali atuh nyahoeun nya sebab pada ya di cahaya Allah ieu keur carita layaripul wali ilal wali nah matak naon pasrah gerak ka Gusti Allah ulah ngarasa berat ka Al-Qur'anul Karim lamun urang ngarasa berat ka Al-Qur'an berarti aya nafsu di awak urang nafsu mah saeutik bae urang hudang peuting kemudian urang sieun ka pocong eta teh nafsu urang urang sebab naon sebab urang embung neuleuh pocong urang mah hayang ge neuleuh nu geulis tah jadi nafsu urang teh deuleuhan teh embung neuleuh pocong eta nafsu ngaranna hayang ge neuleuh nu geulis eta nafsu ngaranna ketika geus diparasakeun ka Allah nu geulis pocong makhluk Allah teh sia paling mun ingkak bulu malah nang tangan geura-geura malah nang tangan urang malah nang tangan ayo sia ji sebab naon di jero kolbuna geus aya Allah lawan ku sia Allah ye sia neraka sia urang geus deukeut jasa jeung Allah mata kajawan hendak aya jelema wawalianan
tengah peting jam 12 manehanana mantas nyanyi lagi nyanyi model naon gitu ngaranna wali nyanyi wali mantas ya Nabi salam lah gambusan marawisan nah ieu walianan ya halal sekian itu mah kejanjian wali sekian saya kan udah jadi wali nyana kebeneran mentas haju kapetingan mana hujan mana candahar kebeneran dia ya mah kiai ya Masya Allah kebeneran kiai na bener-bener jadi ahli Allah ya aing dikai mah kiai ngendong di manyana pasti sarua pada wali mangke aing disuguhan ke aing dibere kamar aing mandi ngeunaan isuk-isuk aing balik geus dibere nyarap mantep lah cak nangis Masya Allah, alhamdulillah, anugerah di Allah. Di luar kene geus ngomong gitu geus disebut anugerah. Assalamualaikum. Sana kene meh 3 kali. Assalamualaikum. Cak kiai teh saha? Abdi minantu Allah. Itu bahasa geus luhur jasa tambah bahasa. Luhur tah geus. Abeh di pajar wali kan maksudna. Wali asli mah ngomong gitu masalah. Masalah geus paham geus. Wali jeung wali mah paham. Sanajan salah ge sebab timbul tina kadeuketan cenah jeung Allah. Aing nya ge nurutan bahasa wali. Abdi minantu Allah. Kan kaambe kunyana. Ku wali teh di jero bukakeun lawang. Oh calikeula di dinya henteu tidak ka jero calikeula di dinya wah aing disiap-siapkeun gejeun ku kumaha ge alhamdulillah horenganan kiai nu ahli Allah mah wali teh make baju heula rapi taju keluar ngobrol sakedeung di mana ye abdi mantos dakwah cek nya teh alhamdulillah masyarakat antusias mudah-mudahan bisa ngamalkeun cek nya terus abdi kapentingan hayang istirahat deui istirahat nu paling ngeunah mah sama-sama mantu Allah cek teh ya urang di dieu lah deui lain teu kabeuli hotel lain teu kabeuli tapi wah minantu Allah teu pantes cek kudu di hotel iwalti kudu jibabarengan jeung minantu Allah deui kan wali mah nyaweun sia lain minantu Allah cek teh sia juri cek hatena teh geus we tujuannya na hayang ngendong didinya bakal dibere kamar mandi dahar katirisan kalaparan nyana bakal nikmat lantaran salah ka wali tah nyana sebab nyana lain wali cak kiai nu wali teh yeuh tuturkeun abdi cih pancak kiai teh tuturkeun ya ayo abdi cenah ngendong di tenang cek nyana ngendong mah urusan gampang diajak lelumpangan dekat tukangan terus rada jauh raja aya ta masjid nah besirek ngandong mah di dieu bae lepan sebab ari minantu Allah mah kudu di imah Allah ieulah imah Allah ditinggalkeun ku nya hakan ta minantu Allah cenah teh nya balik deui dadah minantu Allah tinggal ngana bae kieu we sial amat cenah teh kanyahoan emang kumaha gitu okos Habib wawalianan datang ka imah kiai kemudian dipayang-payang aja ngomongnya nak waduh ini jarang Pak Kiai katanya turun ini mah mau ke rumah Kiai aja dia mah udah nggak mau ketemu sama siapa-siapa mau ketemunya sama Kiai doang kan kaambeun ku ahli Allah mah nya nipu sia kajian ku kumaha ge moal kebel ge ngitung ya kajian ku kumaha ge oh diuk nyenang geus kikieuan bae bangun papanaan teh terus ngobrol geus ngobrolnya teh dekeun ngobrol terakhir doang Kiai kalau pengen selamat harus ngeluarin uang biji 9 cakna teh biji 9 gimana 9.999 eta mah kieu-kieu goblok dua walian mah tirokos kitu ujungna
wali aslima embungen dibere duit aju ngadoa salamat khusus yang kiai umum yang masyarakat diongkosan ge embung eta asli wali. Ieu mah mun aya embe di bawah, mun aya kebo di bawah, malah mah mun aya pamajikanna dua nu hiji jang aing tolol ngareuna. Ka ambe ulah sok wawalianan. Ngan embung ribut bae kiai. Aya nu ribut goblok meureunan. Eta mah sarua pada juri kabeh. Ayo ngadu besis ya jeung aing. Ini mah jangan begitu, ini mah Habib. Gua bukan lihat Habibnya, lihat akhlaknya. Kalau lihat Habibnya bener, tapi akhlaknya gak beres nih. Tuh, eta mah deres Habib, nulain Habib wawalianan nih. Aya nulain Habib ge wawalianan, make calana luhur sabelah, handap sabelah. Atuh mah lain wali nu gelo ieu mah. Waya salat teu salat, teu beres. Teu beres. Cek dina kitab Tanbihul Ghafilin, lamun aya jelema hiber, lamun aya jelema napak sancang, lamun aya jelema teu dahar-dahar, hebat jasa, hebat. Ulah waka dihebatkeun, deuleuh heula nyana, salat henteu, puasa henteu. Lamun nyana bisa hiber, bisa napak sancang, tapi teu salat, namu ka imah urang, geus wali asli atau lain usir kos kitu mah. Ulah tuturkeun ulah, babari bae nya kitab Tanbihul Ghafilin mah kumaha gitu. Teman dek wali teh dek lain, pokoknya urang mah sebab urang mah neuleuna syariat. Ketika nyana teu daek salat, geus ka ditu bae. Ye, sakjana teh aing mah wali asli. Da bodoh, wali asli ge bohongan henteu nembongkeun syariat. Indit. Kula mendek nuturkeun syariat bae. Tuh eta kan bundah eta kos kitu urang ka urang ngeunah. Bisa aya jelema wawalianan kieu kitu haju salat henteu, puasa henteu. Aju hitut ge salat bae. Wow. Ceknya wali betul naon teu boga wudu ge babau udah. Teu beres si wali tas itu tuh, tajuknya jadi imam deui. Saya imam, ieu pan wali ieu pan tadi tas itu tuh wali mah batalna ceknya. Ambo-ambo. Tah, geus tah nyaminan tu Allah mah geus di masjid tas tiris-tiris los. Kaya hoat. Ya Allah, ulah sok sambarana. Biasa bae sih nu wajar. Aya Habib bangun luca lece. Luhur ya kajian kumaha ge beda. Kadeuleu gerak-gerakanana matana dan lain. Kajian teh ngomong kieu ngomong kanyahoan i luhur kajian kumaha ge. Tah atawa nu lain Habib oknum Habib loba jasa ku ari mah. Lain Habib ngaku-ngaku Habib. Ngaku Habib ambalaya kuari pugu indiahe. Ya Allah, ieu mah indiahe mah. Ya batur hema malini ngaku Habib ya. Beres ya. Loba jasa ya kuari. Tasih hade. Geus pokona mah ngaku-ngaku kitu mendingan tinggalkeun bae lah. Tinggalkeun geus ulah, mesti urang katipu. Ya Allah, ya Rabb. Pemberitahuan kepada Pak RT Junaid jeung Mang Udin suruh pulang dikarenakan saudaranya meninggal dunia. Nu mana tuh urang mana? Ente kayak Udin kalau luar kabeh deui. Ieu salah ye. Ya, pemberitahuan kepada Pak RT Junaid yang Mang Udin suruh pulang dikarenakan saudaranya meninggal dunia. Junaid mana? Lemburan. Lemburan. Ya, itu gak salah ya. Engke Udin loba Udin. Ke Udin barali kabeh deui. Aduh, ya lembur mana gitu tah. Ya terserahlah, nu boga rasaan lah pokokna mah ya. Nu boga rasaan Udin segera pulang. Jeung Junaid segera pulang. Salah ieu. Lemburan udah. Ya Allah. Ka'annahu dhillatu wa dhannu annahu waqi'un bihim. Gunung diangkatkan ku Gusti Allah seakan-akan mega di luhur nyaungan manehanana ngiuhan manehanana. Bani Israil boga keyakinan bahwa gunung teh bakal nemleuh ka manehanana ragrag. Lamun manehna teu narima kana hukum-hukum kitab Taurat,
mantak manehana teu ngalaksanakeun lisik liang rasa berat mantak kade cek Gusti Allah khudhu ma atainakum biquwwah cara kelan ku aranjeun kabeh kitab Taurat anu ku kaula di anu agung geus dibikeun ka aranjeun kabeh cekel kalawan sekuat-kuatna nyaan cekel hartina cekel teh ulah kaluar tina aturan-aturan kitab Taurat wazkuru ma fihi amalkeun isi kandungan kitab Taurat la'allakum tattaqun abeh maneh takwa sieun ka Allah kitu didongengkeun ka Kangjeng Nabi sarua Al-Qur'an cekelan sing pagel Al-Qur'anul Karim khudhu ma atainakum cekelan ma Al-Qur'an atainakum anu ku kaula anu agung kami nu agung geus mikeun ka rajan kabeh bikuwatin cekelan sing nyaan sing pagel sing kuat ulah gulak-gelak nyekelan Al-Qur'an sing pagel cak Quran wajib laksanakeun cak Quran haram tinggalkeun hayu Al-Qur'an moal kebel pae sia namun kaluar tidak aturan Al-Qur'anul Karim jaga di akhirat sia bakalna dikerebekeun di neraka jahanam sia moal kebel khudhu ma atainakum awas wadhkuru ma fi amalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim la'allakum taku abeh maneh sieun ka Gusti Allah masyaallah ieu keur carita kisah Bani Israil di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihis salam aya mana isyarah cek ahli thariqah mah diisyarahkeun bahwa wa inna taqnal jabala ingat anjeun Muhammad waktu kami nu agung cek Gusti Allah ngaluhurkeun gunung-gunung mana eta gunung anu dipake munajat ku Kangjeng Nabi Musa Tursina anu aya dina Al-Qur'an wattili wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin teu kudu neangan ka Kairo utara Kairo antara Mesir, Yordania jeung Israel didinyalah sebelah utara gunung Kairo yakni Mesir didinya aya gunung ngaranna gunung Tursina cek ahli thariqah teu kudu ka Kairo teu kudu ka Yordan teu kudu ka Israel gunung Tursina mah aya di diri urang mana ahli thariqah ngaisyarahan gunung Tursina adalah hulu urang. Ingat anjeun wahai manusia idna taqnal jabala waktu kaula nu agung ngaluhurkeun hulu fauqahum disaluhureun aranjeun kabeh ka annahu zullah seakan-akan hulu teh nu niungan anjeun awas sing hade ieu hulu teh lantaran di hulu teh aya pikiran, aya otak, aya mata, aya ceuli. Gunakeun ieu hulu teh sesuai jeung aturan Al-Qur'an. Khudhu ma atainakum biquwwah ceklan ku anjeun Al-Qur'an nu geus dibikeun ku kaula ka anjeun kalawan kuat deuleu Al-Qur'an ku mata awas hulu teh gunung dengekeun Al-Qur'an ku ceuli awas gunung teh hulu omongkeun Al-Qur'an teh awas ieu gunung teh hulu pikir Al-Qur'an teh awas lantaran di gunung teh yane di sirah teh aya pikiran anjeun teh lamun teu ngatur hirup teu sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim awas hulu bakal jadi siksa ka sia bakal dibadukeun hulu ka sia muter hulu teh gunung teh dedeulean teu pararugu dedengean teu pararugu gara-gara deuleu denge omongan jeung pikiran bakal disiksa sia jaga di akhirat lantaran ieu teh sumber siksa
Ingat anjeun wahai manusia ketika aing ngaluhurkeun hulu sia. Di hulu sia teh aya otak, aya pikiran, aya denge, aya mata, aya sungut, aya irung. Gunakan ku anjeun pake mencerna Al-Qur'anul Karim. Khudhu ma atainakum biquwah. Cekelan ku aranjeun kabeh Al-Qur'anul Karim dengan sekuat-kuatna. Lamun can kadele-dele ku sia. Lamun can kapikir-pikir ku sia, lamun can kadenge-denge ku sia Al-Qur'anul Karim. Dengekeun ku sia urayan-urayan Al-Qur'anul Karim. Di mana aya kiai guraykeun Al-Qur'anul Karim, dengekeun ku ceuli sia. Aing geus mere modal ka sia ceuli sia. Aing geus mere modal ka sia batas sia. Aing geus mere modal ka sia otak sia, pikiran sia. Aing geus mere modal ka sia sungut sia. Lamun sia henteu ngajadin sia. Henteu nuturkeun sakumaha Al-Qur'anul Karim, disiksa ku aing sia sakumaha disiksa na Bani Israil. Diangkatkeun ku ari ku aing sia, hulu sia dibadu-badukeun ku aing sia. Lamun henteu ku ari di akhirat sia ku aing kulub sia. Idza taqnal jabala modal gunung urang geus aya. Teu kudu neangan ka Kairo, teu kudu neangan ka Yordan. Urang teh geus dibere gunung ku Allah, hulu urang seakan-akan gunung. Cek Allah khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi. Amalkeun eusi kandungan Al-Qur'an la'allakum tattaqun. Hayu sia abeh takwa ka Gusti Allah. Sing hade ieu hulu urang titipan ti Gusti Allah. Bisa jadi rahmat ieu hulu, bisa jadi siksa ieu hulu. Tuh, Masya Allah. Numantak dina surat Baqarah geus dijelaskeun. Wa idza khanna waktu nakaula ngalak misaqakum marafana fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sarua jeung di surat Baqarah. Sarua jeung ieu dibalikan deui kisah-kisah nu tadi. Akhadna mitsaqakum marafana faqakum turkhudhu ma atainakum biquwwah ieu sarua. Jadi mana isyarat ieu leuwih dahsyat. Lamun Kangjeng Nabi dibere kisah tentang kaum Kangjeng Nabi Musa alaihissalam orang Israel nu buang kawarah teh disiksa gunung dikaluhurkeun manehanana sujud lain sasujud-sujudna horenganan deleukeun ieu ragag moal ieu gunung teh ku buang kawarahna ieu ge sarua urang ge kuari Quran aya endahan dideleukeun ku mata sabelah Al-Qur'an teh padahal instruksi geus nyaho ieu haram itu benar tapi urang deleukeun ku mata sabelah disiksa sia moal kebal deui. Sing hade sia, Masya Allah. Sadarkeun diri urang komo nu geus karolot. Moal ka mana deui pasti urang dipiceun ku anak incu urang ka leuweung dikubur urang. Sapoe 2 poe 3 poe saminggu bakal nahan getihan ajur awak urang. Nu kuari ku urang dimumule ku urang dagang teu nyaho haram urang teh. Deuleu teu nyaho haram deui, teu nyaho haram. Asa nu urang, asa nu aing, asa hebat awak aing teh. Kakayaan aya di aing, jabatan aya di aing, keagungan aya di aing. Sakedeung deui sia bakal jadi cacing di jero kuburan sia. Sing hade khudzu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sadarkeun diri urang dengan makna isyarah ialah jelema loba nu jaradi solihin, loba nu jaradi wali-wali Allah lantaran gunung seakan-akan ieu adalah kitu sirah teu kudu neangan gunung Tursina, teu kudu neangan gunung-gunung nu lain. Allah geus ciptakeun gunung di diri urang, bahkan diamanatan ku Gusti Allah mata, ceuli, irung, sungut, pikiran sing hade amanat tah gunung eta teh bakal jadi rahmat atau bakal jadi siksa diserahkeun ka sia cak Gusti Allah. Aing nyiptakeun sia, aing geus jadiakeun sorga jeung neraka. Mudah-mudahan urang kabehan disalamatkeun ku Gusti Allah sehingga urang bisa takwa ka Gusti Allah, sehingga ku takwa urang bisa selamat. Bi barakati umil Quran al-Fatihah.